Si mama geus jadi monster. Tenginjam celi tenginjam mata tah saksina pipi katuhu pipi kenca. Kurang ajar sih bila gitu saur si mama teh. Wawanianan gitu peta kaum Irwan. Nasahan salila ieu mere bakal sakola. Nasahan salila ieu nganter aing ka itu ka dieu. Nu ngarinjeuman ngahaneutan. Sakitu bapa maneh teh guam teh. Kitu saur si mama. Bari plong-plong gaplok ka bila. Henteu bila mah teh nyeri hate. Kan sama bapak oge kedah ageng pangampura. Kedah lelis jejer liat tali. Bila teu ngewa ka si mama, desadayana anu kaancikan monster mah kararitu. Bila nu lepat, beutu tunjuk ngawak-wak diksekan Om Irwan. Lepatnya pak kitu peta teh. Hapunten. Nya lepat kanu saluhureun mah kedah ngahurmat, kedah ngajenan. Kitu saur si bapak teh. Dinten naonnya ayeuna teh. Hawana meni tiris pisan. Sami sareng dinten Kemis 2 tahun kapengkar. Emut pisan bila mah. Pas sosonten handphone mama disada. Mama lebet ka kamar, nampi telepon. Teu lami mama keluar, rambisak. Bila teras dititipkeun ka Nin. Nin oge sami nangis. Bila teu ngartosna naon, da teu diwartosan. Terang-terang bila dicanda ka rumah sakit. Gening si bapak gebis di gedung anu nuju dibangun. Kecelakaan kerja saut berita dina TV mah. Bapak teu gugah, di bumi teu gugah, di rumah sakit teu gugah. Kalau mayungan urang lami pisan. Terus bila SMA Cisoca mama tos saat artos pesangon oge lami-lami seep. Pame bila bari angkat sakola bila nyukeun bekal ka Nin. Harita pisan mama pendak sareng Tante Resti. Tante Resti teh rerencangan bapak di kantornya saur si mama. Bohongnya pak. Gening bahasa bapak ngalempreh. Tante Resti teh aya ngalongok. Bahasa nambutkeun artos bapak teu panuju. Rentenir eta mah saur bapak. Tapi mama priyogi kangge modal ngiriditkeun barang. Kana ayeuna mah bapak teu tiasa didamel sapertos kapungkur. Mapah oge kedah nganggetreut. Tidinya mamah maksa. Ketang Tante Restina nu jago ngolo. Unggal dinten teleponan. Jadi gak pinjem uang. Mumpung lagi ada. Saling bantu. Saling bantu tai ucing nu aya malentah darat. Tina nginjem sakitu juta dibayar bungana kalakah beuki ngagedean. Atuh teu beres-beres si mamah mayaran hutang. Bujeng-bujeng maju usaha nu aya malah uculan. Motor, TV, kongkorong, kabeh ledis dijabel ku Tante Resti. Malah tidinya orang kapaksa ngagedekeun imah. Harita bapak nangis. Nangkep mama, nangkep Nin, nangkep Bila. Hampura, bapak teu bisa walakaya. Saur bapak. Hampura. Harita oge sami tirisna sareng dinten ayeuna. Dihapunten pak. Bila mah atau bapak aya di bumi. Bila tiasa naroskeun PR,
bila tiasa diajar main gitar, bila tiasa diajar ngemain barang-barang elektronik, bila jantan terang multimeter, bila jantan terang solder, jantan terang fungsi kabel sarang obeng. Harita ayah hiji dua langganan servis ka urang. Kurang dibongkar, diomean sasarengan, bari suka bunga. Lin ge ngahapunten, bari ngusapan mastaka bapa, miwarang urang sing sabar. Di ruang tamu, kaleret ku bila, soca mamah mawur, pengen cerong ka jauhna. Ku bila diusapan, pandangan mama. Berat dikepeskeun, paromana beda, galak. Socana nyebrot seukeut. Ieu sanes mama bila. Ieu monster. Disaprak jantan monster. Mama jarang aya di bumi. Damelna teh wihungi, enjing-enjing angkat deui. Ilang ngema anu kapungkur. Daster digentos ku lejing. Acuk nyetak awak. Gelang koroncong. Kang Kalu ngagulayun. Mama jantan ratu monster. Tetep naburingas. Lambaina kupat kepot payunan iPhone. Sabanungi video callan sareng Om Irwan. Nyalapotkeun sun sayang. Kabila si ganung ngewa jebras-jebris. Pajarkeun bila gumelis. Hah? Senah mah si Om Irwan teh juragan rental. Rajana monster. Awakna jangkung badag, ramona rincem ku batu ali, patuangana bulit siga pelek mobil. Sokat tinggal si mamah, calik dina pajero hideung, bolak-balik ka mall, ka restoran, ka bandara. Sok aya nu laporan ka bila. Isin, Pak. Bapak mah teu uninga datos tara ka mamana. Bila masuk pendak sareng Om Irwan, da sok ka sakola, masihan artos. Sakali golosor 1 juta, saminggu sakali. Ku bila mah lung eta artos kana wadah runtah payuneunana. Dikitukeun teh ngan ngahehe we. Dasar monster. Si mamah mah tara turun, cicing we dina mobil di parkiran. Om Irwan sok ngajak Ameng ka Bila. Bil, hai ngiring Ameng, Om teh palaiwanoh ka Bila. Tong dusun sakawas ucing kampung. Kitu pokna teh bari runyah-rinyuh kana pipi Bila. Cih, ih gila Bila mah. Ningali kumisna wae oge geus hayang utah. Si mamah uyuhan daek eta ka monster kitu patut. Padahal si mama teh geulis. Cik batur oge si mama teh geulis, matak ngajodoh jeung si bapa. Nu geulis jeung nu kasep. Bapa maneh mah geus eueuh gunana keur aing. Geus teu bisa nyugemakeun aing lahir batin. Kitu saur si mama. Padahal bila mah ato si bapa aya di bumi, ngadekul nyarpis balang elektronik. Wengi nalajo TV bari ngopi. Sabar bapak mah, gagah keneh, kasep, nyage ka mamana bari nyandingkeun tongkat. Bila mah nyaah ka bapa nepikeun ka asa carucukan. Keun si mamah mah rek ka mana karep oge, rek ngador oge jug. Keun nu masak Bila, nu bebersih Bila, nu kukumbah Bila, nu ngurus imah Bila. Bila nu ngawulaan bapa, jor. Tiris Pak, hawa nirisan deui. Ciga basa Tante Elsa dongkap, ngadon ngontrok ambak-ambakan payunan pangambung bapa. Bapa nu teu salah teu dosa. Kamana pamajikan sia jeung salaki aing? Geus saminggu nya teu balik. Yeuh, geus hayang nyaho. Pamajikan sia keur ngabondon jeung salaki aing di Hotel Bungur. Warah pamajikan teh dasar laki baleung.
Bapak dia anjing, digogoblok. Rungsep karena cepil nage. Nin ngayak-yak. Bapak mah ngaruh kawas jago pondok sih. Hotel Bungur. Didinya tempatnya 2 monster eta nyarang. Bisa minggu gulai dibuka ka eranya pak. Bila tak kaditu tadi siang, bila aja tuh bisa ngontrol cara Tante Elsa. Transaksi nanti pika tuh pipi kenca. Kurang ajar sih ya bila. Gitu sahur si mama. Wawanianan gitu peta kaum Irwan. Nah sahan salila iya mere bakal jang sakola. Nganter aing kayak itu ka dieu. Ngahanetan ngarenceman. Sakitu bapak maneh teh guam teh. Gitu sahur si mama. Bari gampang nyabok kabila. Pak, si mama nyabok bila. Bila ngelawarkeun obeng. Gede hampura, leulis jejer ya tali tai ucing. Da monster magetina ge hejo teu beureum kaos jelema. Sakilat pak. Bila ngaluarkeun obeng tina calana. Si mama ngajerit reuwas. Bila malik. Si mama narajang. Molotot teu ngicep-ngicep. Si mama ngagolosor. Kawas boneka leupas tina talina. Getih dina tembok. Obeng dina leungeun bila. Si mama didagorkeun kana tembok ku Om Irwan. Aya pak beritana oge kana TV. Pengusaha membunuh selingkuhannya di Hotel Bungur. Gitu judulna teh. Paeh pak monster teh. Ayeuna kantun urang duaan. Bebas. Pak, bila nyaah ka bapak. Bapak tangkes terang. Nyaah, dugi ka asa carucukan.